lainnya Dud urang teh da geus karolotnya euy. Geus karolot urang teh nya aya didinya umur sabaraha ayeuna? Naon Sep jeung nanyakeun umur sabaraha? Lieur moal dijual Sep. Nah jeung ngajual umur segala. Lain nanyakeun umur sabaraha? Moal dijual. Ayo di mah. Apa wae jeung ngajual segala. Heuda lain di kilo ieu mah nanyakeun umur hungkul sabaraha da urang teh geus karolot beuki ka dieu beuki kolot. Teu lo mah jeung sabaraha dijual moal dijual aing mah ngajual umur. Moal ngajual umur. Iya dia ngajual umur segala. Ngajual sabaraha urang mah mahal Sep umur mah wani sabaraha juta, 10 juta sok. Oh no! Jeung nanyakeun sabaraha umur. Mau dijual Sep, wani kitu mahal sok. Lain geus ka mana-mani we aing nanyakeun umur mau dijual kawas kajual sok.